Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sang abdi pun Jasipudin dina channel nu umumna ngabahas bahasa sareng budaya Sunda. Terus bahasa Sunda, budaya Sunda. Eta konten-konten nu umumna aya dina channel YouTube abdi ya. Tangtu wae salian ti bahasa sang budaya Sunda aya berita ngena di Bogor, di Cibinong, aya konten politik pemerintahan, aya UMKM, pendidikan, wisata alam, wisata edukasi, wisata lingkungan. Nah, eta diantarana channel-channel abdi. Ya, dina dinten ayeuna sim abdi Jasipudin sejak nganhunkeun, sejak mau ucapan terima kasih pada para sobat YouTube nu parantos ngarojong ngadukung. Nah, terus sabinggu kamari sejak 7 hari yang lalu jumlah subscriber terus nembus 1000. Alhamdulillah wa syukurillah. Eta kada disyukuran, eta kada di tasakur bidik mah pasti nganuhunkeun tangtos wae nuhun ka para sobat YouTube sadayana nu parantos ngeklik, nu parantos ikhlas ridho masihan subscribe ka abdi ka channel Jajah Jasipudin. Tangtu wae ieu hiji kabungah. Kabungahnya tangtos kanggo kabungah kanggo abdi, kanggo umumna bahasa sareng budaya Sunda oge berita-berita di wilayah Bogor. Nah, eta salian ti eta salian ti 1000 subscriber ti minggu kamari oge jumlah jam tayang abdi terus ngelangkungan ti 4000 jam. Malah sateu acan 1000 subscriber jam tayang nama terus langkung ti 4000. Jadi lebih ti heula jam tayang publikna. Lebih dulu jam tayang publik 4000 jam lebih daripada jumlah subscribe. Padahal umumnya biasanya YouTuber, sobat YouTube subscribe nama terus langkung ti 1000, coba subscribernya lebih dari 1500, tapi dilihat jam tayangnya masih banyak yang belum 4000. Jumlah tonton juga baru ribuan klik tonton aja. Nah, itu keunikan ya, itu keunikan di YouTube. Bisa Jajah jumlah subscribe-nya lebih dari 2000 tapi jam tayangnya baru 500 jam atau baru 1000 jam. Nah, ada juga yang sebaliknya. Nah, saya yang sebaliknya, subscribe-nya belum nyampe 1000 tapi jam tayang publiknya sudah melebihi 4000. Nah, itu suatu keunikan di YouTube ya, di para akun YouTube ya. Nah, abdi kitu lebih ti heula jam tayang publiknya 4000 jam daripada jumlah subscribe-na. Nah, abdi ngungkapkeun oge dina ayeuna malah di 5 hari yang lalu 15 tukang. Alhamdulillah parantos monetisasi, sudah dina tayangan kontenna terus aya muncul iklan. Nah, kanggo abdi itu eta teh panyumangat oge, salah sahiji motivasi kanggo ngadamel konten-konten anu manfaat, anu aya hikmahna. Sebab kanggo abdi YouTube teh sanes hungkul hiburan, sanes hungkul gagayaan, tapi dina YouTube teh urang nyandak hikmahna, nyandak manfaatnya. Kita mengambil sisi positifnya. Nah, sebab naon wae oge apapun medianya dan pasti aya sisi positif negatif. Nah, abdi diminimalisasi, kita kurangi, kita banyakkan, maksimalkan, optimalkan sisi positifnya, hikmahnya ya. Makanya konten-konten YouTube abdi mah umumnya pendidikan, umumnya wisata alam, wisata edukasi, supaya ngeksplor alam di wilayah Kabupaten Bogor, utamanya di Cibinong. Nah, subscriber abdi nu nontonna dumasar kana analitik YouTube ya, analitik ya, dilihat genderna, geografisna, umumna. Nah, hiji abdi nganhunkeun pisan ka komunitas rumaja, anak-anak sekolahan anu komunitas, tapi sanes sekolahan secara lokal di Cibinong.
tapi umumnya di Indonesia utamanya nu resep karena tertarik ngabetot karena disorientasi remaja. Eta jumlah tontonnya, jumlah subscriberna, jam tayangna nomor hiji ranking hiji ya. Materi konten ya eta lah remaja nu kedahna mah sakola di imah malah tawuran. Eta kanggo hikmah pelajaran. Eta kenyataan di masyarakat, fenomena lain dihina-hina tapi diajak lingkungan atau dihindari lamun aya adik orang, dulur orang, saudara kita, tetangga kita jangan sampai berbuat yang negatif, yang tawuran. Jangan sampai ya, itu contohnya apa? Merugikan pengguna jalan, membahayakan dirinya, membahayakan orang lain ya. Tuh kayak gini komunitas anu merhatikan sosial remaja, disorientasi remaja. Nah itu banyak seueur pisan. Kedua abdi nganuhunkeun ka komunitas bahasa sareng budaya Sunda. Nah, ieu seueur pisan responna ya positif, seueur responna. Boh tina nu nongtonna, jumlah nu nongtonna, jumlah anu ngeklik tontonan abdi bahasa budaya Sunda, jumlah jam tayangna eta ranking kedua. Ngabahas geunaan bahasa Sunda Bogor, ngabahas bahasa Sunda Bandung, ngabahas bahasa Sunda Kuningan, bahasa Sunda Majalengka, ngabahas bahasa Sunda Jasinga. Eta seueur bisa nu nontonna, seueur bisa nu subscribe-na. Oge ngabahas geunaan bahasa Sunda dibandingkan bahasa Aceh. Perbandingan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda dengan bahasa Batak. Nah, eta seueur nontonna, seueur jam tayangna. Nah, eta seueur pisan. Jadi aya nu komunitas bahasa Sunda, budaya Sunda doang, aya komparasi bahasa Sunda dengan bahasa Nusantara. Misalnya bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Eta seueur nontonna. Eta abi di bahasa kana geografis analitikna. Dina genderna, lalaki jeung awewena. Nah, eta seueur nontonna. Terus salianti tadi kan kayak komunitas remaja, orientasi remaja, terus komunitas bahasa dan budaya Sunda. Oge nu katilu teh wisata. Nah, eta seueur oge. Seueur banyak juga yang ngeklik nontonna eta komunitas wisata. Wisata lingkungan di Cibinong, wisata alam di Sukamakmur, di Cisarua. Lembah Pinus ya, Lembah Pinus di Sukamakmur itu seueur nontonna. Oge wisata Taman Sampora Legok Cibinong. Nah, eta seueur nontonna, seueur jam tayangna ya. Seueur rupa-rupa. Oge setelah eta ya komunitas UMKM. Nah, komunitas UMKM subscribe sakedik, tapi jam nontonna utamana bazar UMKM. Nah, seueur oge jam tayangna seueur di Cibinong Mall. Nah, seueur nontonna jam tayangna umumna jam tayangna panjang. Nah, eta salianti UMKM, politik pemerintahan lokal Kabupaten Bogor. Terus nonton terpanganyarna ngeunaan DPRD. Nah, eta seueur nontonna ya, seueur nontonna ngeunaan politik KLB Demokrat. Terus di DPRD Jabar Asep Wahyu Wijaya ngeunaan guru honorer P3K bahasa daerah, guru PAI supaya ikut pemiluan P3K. Eta seueur nonton oge ya. Eta komunitas nonton channel YouTube Jajas Jasepudin ya, aya komunitas disorientasi remaja, ada komunitas bahasa sareng budaya Sunda, asup komunitas bahasa Nusantara, bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Oke, bahasa Sunda di lokal, bahasa Sunda Jasinga, bahasa Sunda Kuningan, bahasa Sunda Majalengka, bahasa Sunda Bandung. Eta seueurnya. Selain eta, lupa penting oge komunitas pelajar ya, aya 2 komunitas pelajar di SMA Hiji Cibinong, SMA Negeri 1 Cibinong ya. Oke, SMA di SMA SMP Pasundan. Nonton di Bandung. Di Bandung
ya SMP Pasundan Bandung, guruna Pak Kiki, di antara Pak Kiki Sanusi. Nuhun oge ka komunitas keluarga besar SMA hiji Cibinong. Malah SMA hiji Cibinong seueur kontribusina karena kemajuan channel YouTube abdi. Abdi seueur di SMA hiji Cibinong numpang wifi, numpang video ke, nah iya oge. Abdi nuju video ya nuju di sekolahan ya, ya kan numpang tempat ya, numpang tempat ya. Abdi nganuhunkeun oge ka khusus oge ka pengurus advokat, pengurus DPP Partai Nasdem Ibu Sondang Tarida Tamu Bolon, da anjeunna pisan ngarojong channel YouTube abi oge, da HP ya handphone abi ti anjeunna ti Ibu Sondang Tarida Tamu Bolon ya. Hatur nuhun Ibu Sondang Tarida Tamu Bolon, nuhun pisan seueur manfaatna ieu HP. Anjeunna nu masihan ieu HP kanggo abdi, kanggo kreatif, kanggo ngadamel kreasi-kreasi, ngadamel konten-konten. Di antaranya oge kanggo komunikasi langsung nya. Hatur nuhun Ibu Sondang Tarida Tamu Bolon, Ibu Sondang Tarida Tamu Bolon, SH MH, ayeuna nuju S3 di Yogyakarta. Nah, mugia lancar disertasina. Mugia lancar oge karena cita-citana keluargana sing mugia keluargana tetap dina rukunan kedamaian seueur manfaat kanggo sadayana. Sakitu heula kaos teh nya, hapunten teu tiasa nyebutkeun nganuhunkeun ka hiji-hijina, tapi oge contoh Bu Sondang aya Kang Asep Wahyu Wijaya anu ngadukung oge abi, Kang Asep Wahyu Wijaya anggota DPRD Jabar ti Demokrat, nuhun oge ka rupa-rupa di DPRD Kabupaten Bogor ya, pemerintahan, di komunitas UKM Pak Sugiono, Bu Eka, jeung saja itu sareng sanesna. Nuhun pisan. Nah, ieu mangka ke upami ke kapayuna abi ngadamel kegiatan, abi bade ngadamel kegiatan syukuran tasakur biring mah tos lolos 1000 subscriber, langkung ti 4000 jam ya, ayeuna tos 1017 subscriber. Mudah-mudahan hatur nuhun pisan ti abi bade ngadamel kegiatanna anu patali pakait sareng nganuhunkeun tos langkung ti syarat monetisasi YouTube. Nah, ada bade aya kegiatanna ya, khusus. Hatur nuhun pisan. Ke kapayuna abi oge bade ngadamel kumaha carana monetisasi kurang ti 48 jam. Ya. Sapoe setengah beres monetisasi muncul iklan. Aya carana, aya tipsna. Ya, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip.